Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta lomba Sajak Putra nomor urut 18. Yos Hamdan Poeta. Baris kasorang hiji poe nu direrap 7 srangenge. Dikumpulkeun kabeh di padang lapang mahsyar. Sawareh kekelebekan dina caahna kesang sorangan. Poe eta tan saraya taya sanak baraya anak pamajikan oge satru. Poe eta letah dipaku biwir diwengku pabrik sagalana palsu. Leungeun suku panon ceuli kabeh indra cumarita ngadakwa. Jeung nabeheung ngagantung nolulalakon di dunya catetan Rokib jeung Atit. Saksi nu wawuh jeung dami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.